Juhanta Podcast. Podcastna orang Sunda. Anjay. Halo Barai Abah. Sampurasun. Rampel. Wilujeng tepang di jeung arurang di Juhanta Juhanta Podcast. Spesial Idul Adha. Ayeuna segenap keluarga besar Juhanda Podcast bade ngucapkeun wilujeng ngarayakeun Idul Adha 1443 Hijriah. Kanggo anu para ruasa kamari meureun alhamdulillah pahalana insyaallah tos dicatet ayeuna gitu kan. Alhamdulillah anu ayeuna meureun bade kararurban insyaallah oge berkah. Aya nu erek kurban kambing, domba, sapi, erek onta gitu kan. Onta mana oge gitu. Onta tah. Insyaallah berkah kanggo ibadahna masing-masing. Amin. Jeung anu ngalaksanakeun ibadah haji ya kan insyaallah hajina haji mabrur. Amin. Allahumma amin. Ya teh naon tek podcastna dadakan karena memang ya. edisi Idul Adha edisi nyate. Gedeng dieu anu meureun anu keur ngadengikeun arurang anu barari nyate meureun kan anu bisa mangga dinikmati. Bade ngirim ka urang ge meunang nya. Bisa rek di 1 kilo 2 kilo. Di DM ka Juhanta Podcast. Di komen, ya rek dikirim ke mana cenah gitu. Dagingna Rek daging domba, daging sapi insyaallah narima. Alhamdulillah orang teh ayeuna atos Idul Adha atau ngarayakeun hari raya umat Islam anu kadua sanggeus Idul Fitri. Tapi di naon era pandemi anu geus melonggar gitu kan urang teh. Alhamdulillah. Kan 2 tahun nu katukang mah urang 2 kali lebaran teh 2 kali apa sakali sih? 2 kalinya. Eta teu meunang mudik ya kan. Nya terkekang lah teu naon gitu kan. Tapi ayeuna alhamdulillah urang teh geus di longgarkeun. Bebas sih ente gitu tapi orang tetap menjalankan protokol gitu kan. Ada deketan deh bang. Oh iya. Hapunten bilih suara abi laun. Abina sok rada rewasan. Nah, ya bari ngopi ya. Asli ada sedeak 2 kelar ya. Ya kiripik rada jeung sate madep sih. Jeung sate. Oke, nges aya nu ngiriman sate kan, daging. Alhamdulillah, terus aya 2 kilo. Tinggal ngeuretan. Tah ayeuna anu gaduh icalan tusuk sate, areng sok mangga dikaluarkeun. Ya sok anu tos prepare atau tos nyiapkeun sabaraha ton areng. Eta alhamdulillah di Idul Adha nu ayeuna mah gini kan. Urang ge bisa salat Id gitu kan babarengan tanpa aya masih kene meureun nya di sebagian tempat nu diselang-seling aya kene teh sih Bang. Tos henteu san. Asal mengikuti prokes nya pakai masker. Nya eta meureun di. Nya kumaha behna lah ayeuna mah nya. Da geuning dari pemerintah ge udah melonggarkan. Mudah-mudahan ya si Idul Adha teh ulah dijadikan kambing hitam yang naikna deui kasus COVID. Si COVID teh nya. Mudah-mudahan geura leungit lah gitu kan. Entong tiap geus aya hari raya. Tah ayeuna teh keur aya di isu anyar. Soal penyakit naon mulut dan kuku geuning. Tah mana ngadeng itu? Can pernah ngadeng kita kumaha. Tinggal ditara jauh berita yuk. Kan beritana sorry. Anu politik eta ge. Ya bisa.
Jadi eta teh penyakit kan di hewan teh mulut dan kuku ting kunaon penyebabna gitu kan. Tapi orang ngadoakeun sing anu keur kararurban mudah-mudahan sing dijauhkeun lah eta hewan kurbana dari penyakit nu kararitu gitu amin kan. Eta orang pada saran menimbulkan madorot lah insyaallah. Saran ieu na dampakna kumaha? Teu apal lah. Ya lamun orang ngomong diri bisi salah. Anu geus apal gitu kan isu soal masalah si wabah anyar. Wabah mulut dan kuku eta di hewan. Mangga di komen atau di share anu ngadangukeun di Spotify mangga di share ka story Instagram terus di note terus naon komena di tag ka urang di @asr.20 jeung @habengbeng gitu kan mangga di tag. Tah mudah-mudahan sing salalamet gitu. Mudah-mudahan bisa dijauhkan lah tina wabah-wabah gitu. Da urang teh keur bersukacita aya nanti kan hari raya arurang umat Islam. Keur ngaeukeun. Keur naon? Ayo keur naon? Keur naon jalan ngebleng ieu. Naon? Beak ku domba ya. Tapi tadi di naon? Pas salat Idul Adha aya nu telat datang tuh di mana? Oh. Hah? Tiap tahun Adha gitu tiap tahun. Ayo wae. Anu datang nanti telat. Nanya karena ieu meureunnya salat Idul Adha mah kan mulaina leuwih isu-isu. Karena cenah meureun karena mulai salatna leuwih isuk jang mempersiapkan kurbana oge leuwih isuk gitu kan karena geus beres salat teh urang kudu siap-siap yang ngalaksanakeun motong hewan kurban eta untuk kabeurangkeun teuing gitu kan meureun panas gitu kan biasana kitu tah ku sabab kitu sok loba anu kaberangan karena kan biasa di Idul Fitri meureun nu biasana mulai jam 7 ya jadi setengah 7 geus pinuh aya pas datang aya nu tadi mah di ten urang di masjid pas urang geus sarolat ya, si non imam atau nu keur khutbah teh sa anu keur khutbah gitu kan ada geus naik gitu kan Pak Ustad keur naik jo si ibu-ibu teh ngagelarkeun gitu nya kejauhan gitu kan katempol manehna jol ngagelarkeun jol diuk we eta mah jol rame we di ibu-ibu disengsirikeun eta mah nya nu telat teh karunya jiga nama padahal mah tong kitu nya bae we padahal mah di ieu geuning surakan sakalian padahal mah di naon kita teh naon di Julindan di mana tadi anu telat oge sarua iya sarua bapak-bapak ibu-ibu nya lolobana bapak-bapak sebelum lolobana mah nya biasa sebat nya meureun karena eta nya karena mulaina leuwih isu da kitu unggal tahun teh aya wae jigana mah karena teu apal teh atau kumaha gitu kan meureun gitu kan tapi penting nama kan si budaya di orang lamun misalkan Idul Adha tah gitu makanya Pak Baliut gitu nyebut teh biasana kan kanu nyarate kan bae tage kan semangat atau naon merayakan gitu kan jadi alhamdulillah karena aya sate orang ieu alhamdulillah karena aya daging gitu kan jadi orang teh silaturahim teh bari nyate tiap ulin katen babaturan pasti nyate gitu. Kok nama di nu sapoe jiga nangkanya sapoe 2 poe ka hareup sapoe 2 poe ka hareup pasti naranaik ta kolesterol deh boga darah tinggi omat tenglebat teuing nah sok disarebutkeun di komen
geus mareunang sabaraha kilo ewang ye nu bade ngadengkeun podcast non Juhanta podcast baraya Abah sadayana tah ka baraya Abah nya kade nya kontrol tah darah tong hilap ka ieu Juhanta podcast masihan daging. Oh eta mah kade KB mantong nu alus-alus lah daging sapi we bae. Eta nu alus atuh. Di mana-mana ge alus lah. Alus. Sapi rek domba terbaik. Nah, ini rek kumaha ya teh geus take podcast kieu teh. Apunten baraya Abah. Apunten baraya Abah. Tadi aya gangguan teknis. Aya saeutik problem. Tadi videona ka stop tiba-tiba jadi orang kudu di-cut heula. Di skip. Urang lanjutkeun deui ya. Obrolan tadi. Ngomong kan ngomongin kurban ya, mana pernah kurban Can? Sama iya Can. Jika orang atuh. Mana geus? Can. Insyaallah aya kahayang nabung saeutik-eutik. Ayeuna mah geus loba lembaga gitu kan anu nyadiakeun nabung jang kurban gitu kan atau naon aya patungan atau naon iuran gitu jang kurban memang nukara itu teh jigana mah mun cuk urang mah kudu dipaksakeun ya meh bisa kacape ya kurban yang kurban teh minimal atuh sapi domba aya domba kan leutik gitu kan eta teh lamun maneh erek meuli domba jeung sapi nukara itu mending jauh dari musim kurban meh teu mahal. Jadi geus nyiapkeun sabar bulan ke tukang gitu kan. Kan kade maneh kudu daek ngarit. Oh, cewek gampang orang ieu. Nah. Bisa ngarit teh? Bisa atuh. Gitu. Eta mah macul. Kitu teh kumaha? Gitu jadi seperti mencangkul atau maculnya. Tayana baraya Abah harapanana atau doana ya di Idul Adha ayeuna hayang naon dan boga kahayang gitu kan pasti sugan anu acan tiasa berkurban ayeuna tahun payun mudah-mudahan tiasa gitu kan amin. Anu tahun ayeuna teu acan gaduh kesempatan berangkat haji insyaallah tahun payun ku abi didoakeun ku sadaya baraya Abah ieu urang doakeun nu gaduh niat gitu. Niatan mudah-mudahan urang ge boga kesempatan eta da eta teh rukun Islam urang berangkat haji bagi anu mampu. Insyaallah urang doakeun sing mararampu untuk menunaikan ibadah haji. Walaupun gitu kan ayeuna si ibadah haji teh geuning di berita mah kemarin ningali teh antrian haji teh nepikeun ka aya 50 tahun kudu ngantri. Berarti kerek inget haji teh 5 tahun 50 tahun. Mimiti urang lahir teh geus daftar haji, Bang. Kuduna. Eta urang teh apal kumaha awal beritana eta nepikeun ka muncul antrian haji teh 50 genep tahun tah apalah. Tapi orang ningali itu berita eta encan. Tapi asli eta aya beritana. Pokona mah aya nu 15 tahun cenah eta ngantri teh. Nya 15 tahun masih 10 tahun masih masuk akal gitu kan. Orang usia orang ayeuna 30 tahun terus ngadaptar ti ayeuna lamun kacuponan antriana 10 atau 15 tahun berarti kan di usia 45 gitu kan. Ya masih kena ieu lamun anu 50 tahun ngantrina gelo nya. Mun misalkan tinu entos waktuna urang kumaha 50 tahun waktuna naon? Ngantos misalkan saencal 50 tahun nunggu haji eta teh kan geus waktuna naon? Geus waktuna meninggal pupus. Koknya insyaallah hari tos aya niatna mah gitu kan. Da kan ayeuna mah aya geuning haji nu orang misalkan geus didaftarkeun atau naon geus aya biayana tapi keburu maot gitu kan. Cenah mah aya naon ya haji nu ngahajikeun batur. Gitu.
diniatkeun jang batur jang kolot urang biasana nu karari itu sih biasana teu apal tah ngaranna naon kitu nya secara syariat ya baraya abah nu apal naon syariatna nama naon ngakodukeun atau naon mewakili haji orang tua gitu notos pupus eta teh namina naon sok mangga di komen gitu kan komennya abi kirang terang tah mudah-mudahan sing kacumponan gitu kan kahoyong anu bade haji nu bade umroh gitu kurban gitu kan alhamdulillah amin duh nah eta virus lain atuh jangan pasti virus tapi ya mungkin ada debu tah ayeuna balik deui ka si hewan kurban tah ti heula mah kan keur saacan Covid teh sok loba berita anu kerusuhan ngantri daging kurban pikeun ka sedep poboro-boro gitu kan tah eta nih khawatir pisan nya miris eta ningalina gitu kan anu bener si niat penyelenggara aduh ya lah mana kudu di ieu heula alah kudu dirapin heula ya nget belum virus naudzubillah min zalik naudzubillah balik di eta ti heula mah kan nepikeun ka paribut gitu kan pas sedep ibu-ibu karunya ka anu ka di hadapan tincakan rata-rata berita anu naik di Idul Adha teh malah momen-momen tragis gitu anu keur parebut tah alhamdulillah ka potong ku Covid penyelenggaraan pembagian hewan kurban teh lebih tertib cek urang mah nya eta orang setuju tah jadi karena kudu pembatasan social distancing eta si naon si hewan kurban teh anu geus dipotong-potong teh dibagikeun teh didatangan ka imahna masing-masing. Jadi terus, kan si jemaah anu tos salat Id langsung parulang gitu kan. Jadi kondusif eta teh antrian nu karar itu kan. Terus anu ke di imahna ngajalankeun naon isoman gini kan teh heula nya ditapelkeun digantungkeun di pagerna atau di pantona. Nah, eta orang lebih setuju gitu dah. Dibagikan kupon terus ngantri malahan jadi. Nah mungkin meskipun geus ya geus misalkan geus dilonggarkeun. Nya mendingan kos kitu ieu dijalankeun aja kitu nya prosedurna mending kos kitu. Halus eta. Mudah-mudahan ya anu petugas kurban nu keur ngadengkeun podcast Juhanta Podcast. Pontes barudak Juhanta Podcast. Idea non? Postes. Aduh, ya juga bahasa yang buru-buru nyate ya. Gara-gara nyate lah. Eta nu ka petugas anu keur ngajalankeun kurban gitu kan. Sugan we gitu didengkeun aspirasi orang teh mending gitu daripada aya karusuhan deui gitu nya dibagikeun ya ngabagikan ka tiap imah lumayan bari jalan-jalan balik olahraga eta unggul lah nu kudu kurang dibahas di episode spesial ieu aya geraknya teh gimana kira ieu keretan dagingna bae urang nu ngagebar mah mali ieu na arangna di mana gampang kayak di handap aya atur nuhun ka baraya abah di mana wae ayana sakitu wae edisi spesial Idul Adha 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir batin sakali deui. Mohon maaf lahir batin. Wilujeng nyate kasadayana. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.